Iya Kang Deddy kudu dilaporkeun nya. Tuman atuh da. Tah, kieu ye. Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Nusindo 403 miliar lebih. PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih, PT Waskita Karya 91 miliar lebih, PT Wijaya Karya 278 miliar lebih, PT Wijaya Karya 511 miliar lebih, PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Totalnya 3,6 triliun. Kang Deddy kudu dilaporkeun ieu sabab geus melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tah eta nya oge jeung undang-undang perbankan tentang kerahasiaan bank. Tah eta nya. Jadi geus melanggar ieu Kang Deddy teh. Tah kitu kudu dilaporkeun tah nya. Tah sim kuring oge gak laporkeun. Jeung laporkeun nya. Pan uing mah teu rugi. Angguran ge halus Kang Deddy mah. Dibongkar, diboretekeun nya. Halus kita. Nah make jangan kudu dilaporkeun. Jadi we masyarakat nyaho. Saila ieu duit teh dipake kong kalingkong jeung para pengusaha besar, para korporasi besar, pejabat BJB jeung korporasi besar. Da pasti bungana ge sanapeun bunga anu biasa bakal leutik ye bungana teh. Bae da. Kudu laporkeun uing mah teu rugi nya. Nah bat kudu laporan da uing mah teu rugi atuh. Angguran ge alus jadi kabongkarnya. Dan karunya atuh pejabat nu baheula. Lah ka cibit belit ke bawah daging pastina oge. Aduh. Aya lieuran Jawa Barat mah teh. Nanya. Teu kudu laporan da uing mah teu rugi. Teu kudu nya. Teu kudu laporan.